Wilujeng Sumping di Ngadongeng Podcast. Sampurasun sadayana. Dina Ngadongeng Podcast episode kali ieu abdi Cantika Aulia bade nyaritakeun Jonggrang Kalapitung. Regepkeun nya. Di dieu abdi bae naros heula. Hidup kungsulun ka Jatiluhur. Teu acan, Terang teu Jatiluhur teh di mana? teterang, Jatiluhur teh paranahna di Purwakarta. Di dinya aya bendungan anu lega. Katelahna bendungan Jatiluhur. Ari anu di bendungna walungan Citarum. Eta bendungan teh gede pisan mangpaatna. Dipake pikeun rupa-rupa kaperluan. Naon wae sih mangpaatna teh? Nah, mangpaatna teh caina sok dipake pembangkit tenaga listrik. Anu listrikna dipake di sakuliah Pulau Jawa. Salian ti eta dipake oge pikeun irigasi. Nyayan sawah-sawah anu aya di Kaler seperti di Purwakarta, Karawang, jeung Subang. Terus parat nepi ka Bekasi jeung Jakarta. Malah cai bersih anu aya di eta wewengkon umumna mah asalna teh ti Jatiluhur. Teu saeutik oge anu miara lauk di Jatiluhur. Make jaring anu disebut kolam jaring terapung. Ayeuna Jatiluhur teh tos berkembang. Jatiluhur oge jadi objek wisata andalan. Salian ti pemandangan anu endah, geus diwangun objek wisata modern saperti waterboom jeung kolam renang. Kela-kela. Ai di dieu aya nu resep nguseup teu? Nah, nu sok resep nguseup mah di Jatiluhur oge loba tempat paranti nguseup. Tapi hoyong terang teu sih kumaha kaayaan Jatiluhur zaman baheula teh? Zaman baheula ning baheula pisan. Cenah di sabundereun Jatiluhur teh masih keneh mangrupa leuweung geledegan. Rembet ku kakayon, cara nemon jeung geueumeun. Lolobana teh tangkal jati, galede jeung jaranggung. Tangkalna segede-gede beuteung munding. Can jadi bendungan cara ayeuna. Malah can aya lembur-lembur acan. Pokona mah leuweung sanget pikasieun. Anu matak tara aya jalma anu lonta-lanto ka dinya. Dina kapaksana oge teu weleh sanduk-sanduk kanu ngagege di dinya. Sasi anu ngagege di Jatiluhur zaman baheula teh? Nu ngagege di dinya teh namina Jonggrang Kalapitung. Eta teh hiji lelembut titisan siluman zaman sangkuriang. Cenah mahnya bebentukan Jonggrang Kalapitung teh pikasieun pisan. Coba bayangkeun ku hideep. Awakna teh jangkung badak tanding gunung. Kulitna oge hideung leustreng tanding areng. Maknya bulu kumisna segede-gede tambang injuk. Bukna oge meuni gimbal cawig-wig ngarerewig. Jonggrang Kalapitung teh kakara oyak lamun katebak angin baliung. Meureun cek Jonggrang Kalapitung teh angin biasa mah naonannya. Pokona mah estu pikagilaeun jeung pikasieun pisan. Mun ngomong sorana handaruan tanding gugur. Hese ngabedakeunana oge keur leuleuy atau keur ngambek ieu teh. Nah, hoyong terang kelanjutan caritana. Dangukeun di Ngadongeng Podcast episode selanjutna. Hatur nuhun.